اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babusani ari bab anu kadua fi fadilati bakal nyarioskeun kautamaan la ilaha illallah. Qolal Fakhru Razi parantos nyarios Imam Fakhru Razi wa qad dukirat sareng sungguh parantos dicarioskeun hadhil kalimatu ari ieu kalimat tauhid fil Qur'ani dina Al-Qur'an fi sab'atin wa salasina maudian dina 37 tempat. Janten numutkeun Imam Fakhru Razi bahwa kalimat tauhid teh disebatkeun ku Allah dina Al-Qur'an sebanyak 37 kali. Masya Allah, etalah hebatna para ulama saking ku mencintai Al-Qur'an, bukan hanya sekedar dibaca Al-Qur'an teh, tapi diteliti maknana, diteliti kalimatna, dugi ka kapendak weh jumlah kalimat tauhid teh ayat 37. Urang makan lamun maca Al-Qur'an deh cangkangna doang, bari jeung tajwidna ge can puguh bener. Daku sabab hayang buru-buru beres teh apanan sok gancang wae maca Al-Qur'an teh. Tapi ari para ulama mah Al-Qur'an teh bener-bener digali maknana, digali eusina hingga diteliti kalimat-kalimatna. Masya Allah, Masya Allah. Dina ayat mana wae sareng dina surat mana wae eta kalimat tauhid teh ku Allah disimpena. Isnani fil Baqarati, dua kalimat tauhid disimpen ku Allah dina surat Al-Baqarah. Tepatna nu kahiji dina ayat 163. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ijitah la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nu kadua tepatna dina surat dina ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, tukang maca hadiah mah pasti pada ararapal anu dua ayat eta, sebab sering dibaca kamu lamun loba nu maot mah. Mana deui wa arba'atin fi Ali Imran, 4 ayat dina surat Ali Imran. Tepatna dina ayat 2, ayat genep, ayat 18 sareng ayat 62. Wa wahidin fin nisa'i, terus 1 ayat dina surat An-Nisa, tepatna ayat 87. Wa isnani fil an'ami, sareng terdapat dina 2 ayat dina surat Al-An'am, tepatna ayat 102 sareng 100 genep. Wa wahidin fil a'rafi, terus kalimat tauhid terdapat 1 ayat dina surat Al-A'raf, tepatna dina ayat 158. Wa isnani fit taubati, sareng terdapat dina
2 ayat dina surat Taubah. Wa wahidin fi Yunusa sareng 1 ayat dina surat Yunus tepatna ayat 90. Wa fi Hudun sareng 1 ayat dina surat Hud tepatna ayat 14. Wa fir Ra'di sareng dina surat Ar-Ra'du tepatna dina ayat 30. Wa fin Nahli sareng dina surat An-Nahl tepatna ayat 2. Wa salasatin sareng 3 ayat fi Toha dina surat Toha tepatna ayat 8, 14 sareng 88. Wa isnani fil Anbiya'i sareng 2 ayat dina surat Al-Anbiya tepatna ayat 25 sareng ayat 87. Wa wahidin fil mu'minina sareng kalimat tauhid terdapat dina 1 ayat dina surat Al-Mu'min. Wa fin Namli sareng dina surat An-Naml. Dina surat Al-Mu'min tepatna ayat 23, dina surat An-Naml tepatna ayat 26. Wa isnani fil Qasasi sareng kalimat tauhid terdapat dina 2 ayat dina surat Al-Qasas tepatna ayat 70 sareng 88. Wa wahidin fi Fatirin sareng terdapat dina 1 ayat dina surat Fatir ayat 3. Wa fi Was-Saffati sareng dina surat As-Saffat tepatna ayat 35. Wa fi Zumari sareng 1 ayat dina surat Az-Zumar tepatna ayat 6. Wa salasatin fil mu'mini sareng kalimat tauhid terdapat dina 3 ayat dina surat Al-Mu'min tepatna ayat 3 ayat 62 sareng ayat 65. Wa wahidin fid Dukhani sareng 1 ayat dina surat Ad-Dukhan tepatna ayat 8. Wa fi Muhammadin sareng 1 ayat dina surat Muhammad ayat 18. Wa isnani fil Hasyri sareng terdapat dina 2 ayat dina surat Al-Hasyr tepatna ayat 22 sareng 23. Wa wahidin fit Taghabuni sareng 1 ayat dina surat At-Taghabun tepatna ayat 13. Wa fil Muzammili sareng 1 ayat dina surat Al-Muzammil tepatna ayat 9. Nah, etalah jumlah kalimat tauhid dina Al-Qur'an sadayana ayat 37. Numutkeun Syekh Nawawi rahimahullahu taala dina kitabna Tanqih Qaul. Syekh Nawawi ngutip pendapatna Imam Fakhrur Razi rahimahumullahu taala anhum. Wallahu a'lamu bissawab.